ganggu ngejo beli buras. Kalau sana aing tuh bukan adut menurut. Oh, mending tutup ya warung teh ya. Aduh, gagal euy. Budak mangka. Ya beres di teh ya aran lopean ya. Set aing nutup ya kumaha mangka pribeuteng deh aing tuh. Aing mah budak aing asal sawau aing budak ya. Kok si Philip? Philip, sia. Buset, siap ku aing ira-ira ge. Aduh. Modar ku aing sia. Goblok aduh. Lah aing balik heula ya. Sangkeng karasa nyeri aing aduh, mudag-mudag. Goblok si Philip ku aing. Yuk, Ngobrol-ngobrolnya. Ngopi di musola. oh, sampai ke tadarusan lah. Gan di musola mah aya kopi. Sore teman di kopi mangkana. Suwe. Sia mah leumpang teh tungkul wae dok, ngawae HP. SMS-an udah. Waduh dok, sorry dok. Anjing HP aing gua. Buset, eta kumaha dok? Nyampe tuh. Aing mah. Tapi sia na teu kuna naon dok? Udah naon sia? Aing mah ge duit euy. Aing teu boga udut teh. Itu HP sia. Kayaknya HP aing kira kemarin 10.000. Hancur ieu. Cara kanan moal sia HP, tuker jeung duit. Masih dah. Baiklah mah udut. Oh, geus mendingan duit we lah. Jeung HP mah gampang, HP mah. Ieu warung muka teh nya. Sok coba goroan. Ya wah. Woi, nutup. Ya kaharep juga lah. Hareup we. Ya ayo. Kaharep wae, Dok. Ngeri HP aing. Jadi Oh, 10 geus mah. mending duit we 10.000. Mahalan kene HP padahal Dok jeung duit dia tapi mendingan duit teh bisa ngopi ayeuna, Dok. Goblok si Philip rumpata kacang-kacang. Wah, kayak mana? Iya, kebeneran ya. Aing ti warung nutup. Ser kamarana? Warung. Warung. Aing mau HP atuh. Beli kopi. Mana deh? Oh, duit nage jang. Ah, tuh bukan duit meureun. Aku aing duit loba. Dok, aya eta HP sia teu kuna naon. Buras HP mah. Yo aing ngopi jeung cawu. Nyakeun deh, Dok, nu penting mah bisa ngopi nyadotnya. Oh, bener, Pak. Konon HP bejat duit ceban sarua jeung dibeli ceban HP aing Realme. Beli gorengan atuh. Beli atuh boga duit teu. Aya. Ujung beli nang. Nya, aing beli gorengan nya. Pedang ngopi jeung cawu eta. Masih lempang na meleng wae tu dagenya. Aya SMS, Nah, eta ge lumayan lah aya milik jadi urang ngaropi. kayana HP urang ho. Oh, nya teu nyaho kumaha eta dot. Pamajikan ngamuk awewe ke SMS aktif. Bejakeun dijual kitu 10.000. Sia jigana merena teu rido, Dok. Beuteung aing jadi kukurubukan gara-gara minum kopi. Aing ka WC heula. Modal. Sia mah. Oh. Ujung. Beli gorengan, bilang ngopi jeung cawu ah. Guys, saya nawe dok. Duh, teu poho aing teu meuli wudu jago teh. Waalaikumsalam. Alah, Dak, saya kenal naon dia. mana, Pak? Iya, gua aing rek ka warung. Ngopi. Ayo, mangga beres ngopi sebentar lah. Oh, teh ingat. Kita ngopi na kuatan. Ya, siap boga duit. Boga. Aing rek ka warung. Naon? Duit aing leungit murah eta gara-gara ngundang tanggurak si Pilipan. Oh, emang si Philip. Oh, Talengit bara duit emang, Bah? 10.000 udah aing memang beli ke ku aing diilik teh geda aya gambar tulisan lope gitu. 10.000. Heeh. Aing rek pake meuli kopi, aing rek sahur. Buah-buah duit tadi, Dot. Nu aing mulung. Hah? Sigana duit mah dulu. Heeh, murah juga nya. Siap.
ngarewas naon sih? Iya nu modal di lapangan dah. Ini pakai apa ya, Bah? Oh, buset Ya. dina. Heeh. Oh, Oh, tah kopi. aing sia sinarieun bageurnya. Hatnya ya kene duit mah. Geraya milik, Bah. Orang warung Naruto meuli udut dah. Buset aing tulus saur teh meureun Ya je. pakai apa weh? Oh, geuning. Eta digembol kabeh, Bah. Ya aing dibere. Eta kumaha sih maneh geuning digembol kabeh? Eta manehna. Apa tadi duit menang mulung atuh bagi dua jeung urang, da urang keur ngopi di dieu. Kumaha sih? Oh, sia eta duit menang mulu. Heeh, Barang duit eta murahna duit 10.000, Bah. Eta aya gambaran we ciria. Aya lope. Oh, lope ya buah-buah duit aing. Paingan atuh sia diberekeun kabeh ieu ka aing, buah-buah duit aing beren. Kedeung-kedeung. Dok, Bah, maafnya. Sir Ieu kemana? rada mules tadi can anggeus deh euy. Aduh, hapunten nya. Punya ampun. Yuk, aing rek ngomong. Aing rek aya gambar lopean. Heeh. Wah, bener rasa duit aing ieu mah yo sia yo goblok, paingan diberekeun kabeh. Goblok sia.